Toh pisannya diundang ke ngisi acara di dia di Warung Apil, walaupun ya menurut orang Warung Apil adalah kafe paling aneh dan membagongkannya. Membagongkan. Kurang ya nya karek datang ke pintu masuk wae geus disuguhan ku banner promo anu bebentukan teh jiga banner bela sungkawa gini. Jeung omat ya nya kanu baperan tong wani-wani datang ke kafe ieu karena pelayanan rada pi anjingeun di dieu asli. Jadi si pelayan teh sok nawaran tapi tungtungna sok aya. Iya channel Apil guys. Misal, kunaon? Channel Apil. Aya pesen atuh ya aya cappuccino, mochaccino, aya oge kopi hideung. Tapi hideungna teu leuwih hideung ti beungeut sia cenah. Nya eta lah sekilas tentang Warung Apilnya. Pokoknya malam minggu tong poho ka dieu soalna sok aya acara. Rame. Geus lah ayeuna mah urang lanjut ka materinya. Kira-kira aya nu ngadengekeun teh mun urang ngomongkeun masalah budaya, terutama budaya Sunda tah. Budaya Sunda. Ieu kudu rada digaungkeun ya soalna ayeuna loba pisan barudak milenial nu terlalu sempit ngadefinisikeun budaya. Sampai mena hampura ya lain urang maksud nyindirnya. Tapi faktana emang barudak ayeuna mun ditanya soal budaya pasti jatuhna teh kana seni we seperti tarian, nyanyi, pertunjukan padahal sebenarnya budaya teh luas lain seni doang. Aya oge bahasa, adab jeung loba deui. Nya tapi kade oge tong nepi ka kagegeloan ku budayanya karena kadituna teh sok nyalah-nyalahkeun hal-hal nu teu salah geuning. Contoh, tong ulin ka mall cenah ada lain budaya urang, teu boga duit teh. Padahal mah teu boga duit. Anjir, ieu baju Deus cenah brand luar, piceun lain budaya urang. Aduh, kacau. Terusnya di Sunda ge aya falsafah someah HDKC mah. Eta geus jadi personal branding orang Sunda tah. Kade tong nepi ka berubah jadi someah HD kanu loba duitnya. Usahakeun lah ka unggal jelema ge kudu sopannya, tapi lain berarti unggal jelema kudu dipuntenan nya. Oh punten sepanjang jalan kalau ngajak ribut mah aya eta. Kade teh. Pokoknya lamun budaya didefinisikan terlalu sempit, maka akan terlalu mudah oge si eta budaya leungit. Nah, salah satu efek tina penyempitan definisi budaya ataupun sukunya eta akan terlalu gampangna jelema-jelema nyetatuskeun budaya atau suku jelema lain hanya berdasarkan hal-hal leutik. Contohna misal, si eta mah lain urang Sunda cenah ada teu beukian sampel atau si eta mah teuing ka asup urang Sunda, teuing ka asup urang Jawa cenah ada lahirna ge di laut na kapal di perbatasan Nusa Kambangan Pangandaran cenah. Si eta mah lain urang Sunda cenah ada ngomongna pakai bahasa Perancis. Dia emang lain orang Sunda si Pogba makan. Pokoknya nu ngaranna budaya mah nepi ayeuna ge eueuh definisi finalna karena ceuk pahata kitu, ceuk Ki Hajar kieu. Saking kuluasna budaya tah. Pokoknya moal anggis-anggis lah ngomongkeun budaya mah karena emang mencakup segala aspek kehidupan seperti bahasa, adat, perilaku bahkan tiap budaya nawe sok boga cara hirup tersendirinya termasuk cara modal nawe ge eta. Aslina eta leuwih euy. Contohna orang Palemburan we nya termasuk urang nu budayana leket keneh teu bisa nu ngaranna modal na kloset duduk da geus biasana lagu geuning. Nah pas mimiti urang manggih kloset duduk harita bingung na kumaha cara makena aja aing teh. Ngan harita urang improv urang teh ditaekan si klosetna nya jadi posisi urang angger nagogan. Kan pas urang eta ombehnya kan make shower heuh eta cairna sia tarik geus kumaha disetim aya teh gitu luasnya terus ngaranna keur panik urang ge saja ku aing teh golerkeun si shower banjir Bener gagak guys. Parah guys.